Sabot kukurilingan neangan jalan keluar ti para rada runag-raneg. Da sada aya nu harewosan jeung kunyam-kunyem jajampean. Tapi terus dipikiran ngayakinkeun diri eta mah ngan saukur dedengean. Lol, ngelolkeun sirah ti belah para ningali sabudeureuh rohangan kamar. Kocak, aya sor awewe nu ngocak bari tuluy nu dupluk tepiuhan. Kuring nuker aya di para oge sarua reuasna teu nyangka bakal manggihan punti sadua-dua. Atuh sakedapan mah asa leungit pangacian. Ngahaja balik ka lembur teh rerencepan. Apan sabenerna mah teu meunang. Komo kuring nujolna di kota gede nu kiwari kotana keur di karantina wilayah. Teu meunang aya nu asup, komo deui nu kaluar balukar sasalad virus corona nu keur narajang sakuliah dunya. Ari sabenerna mah kuring oge hoream balik. Da apan rek mawa naon ka lembur da di tempat gawe can meunang nanaon. Karek oge rek ngababakan ngabangun geus kaburu dieureunnan manten. Babaturan sapagawean nu lain mah geus leuwih ti heula barali. Ngan kuring mah masih loba tinimbangan inggis ku bisi rempan ku sugan teh lain bobohongan. Pang-pangna mah bisi jadi matak jeung katempuhan. Bisa wae ieu virus teh ka kuring mah teu nanaon. Tapi kumaha lamun keuna ka batur heug kuring nu mawana. Pan matak ngabarabekeun. Ngan eta teh pikiran mimiti. Beuki dieu mah godaan balik teh beuki ngandelan. Komo sanggeus ningali eusi loket. Hahargaan nu nerekel jeung loba warung tarutup mah kuring paheut rek maksakeun balik ka lembur. Naon wae resikona. Keun we kumaha engke di lembur mah paling rek numpi we di saung sawah meunang 2 minggu mah. Gitu pikiran teh. Ngahaja asaran indi teh ngarah muru peuting ka lemburna. Kuring bisa keluar di kota nu keur di karantina teh lantaran ngilu kana mobil nu mawa barang. Bebelaan mayar mahal jeung sasadu aya kaperluan ka lembur nu teu bisa ditinggalkeun. Ubuhan jelema ningali duit mah hejo. Kuring diidinan bari diomat-omatan ulah hayang kaluar tina mobil barang ari can nepi ke tempat nu kuring dituju mah. Sanggeus turun tina mobil barang jeung ninggalkeun kota nu keur di karantina wilayah mah gampang. Tasih keneh aya kanaraan teu hese siga samemehna manggihan mobil oge. Kuring tuluy eureun di jalan samemeh gapura lembur. Nyahaja jalan teh rek malibir jauh. Da pastina oge ari ngaliwatan gapura lembur mah pada ngajaga. Lempang teh jadi aya kana opatikelna. Jaba kudu asruk-asrukan mapai leuweung jeung kebon. Mun geus asup ka kebon teh, hartina lembur teh geus deukeut. Ngan barang asup ka kebon teh, lengkah teh kapegat ku imah tinggal walana nu ngajungkiring di sisi kebon teh. Nya, ieu imah teh nu cenah sangat naker jeung dipikasieun ku jalma salelembur. Kuring oge keur leutik geus dalit pisan jeung carita-carita jurig nu jolna ti ieu imah. Tapi da baheula sieun teh ayeuna mah tibatan sieun ku jurig leuwih sieun keneh ku virus corona. Ah, kebeneran atuh. Tibatan sare di saung sawah jeung bisa jadi isuk-isuk kapanggih kudu ka sarawah. Mun di ngicingan ieu imah aman-aman, moal aya nu wani ngulamprang ka dieu mah. Gerentes teh. Komo barang mimiti puspri sujan mah geus hayang geura-geura we asup ka imah pikeun ngiuhan. Barang geus deukeut pisan ka eta imah ditinggal walana teh kuring heran da ka tembong di imah teh aya cahaya kakalicesan di sabaraha kamar. Atuh nu geus pangseng rek muru ka eta imah teh ngadadak ngarempon. Lain sieun ku jurig tapi sieun jelema.
Apan lamun aya nu nyahueun kuring datang ti kota nu keur dikarantina mah geus pasti kuring bakal ditah balik deui atawa dikarantina di rumah sakit. Duh, teu harayang teuing. Tibatan nyicingan rumah sakit mah mending keneh nyicingan imah jurig we. Kawani hudang deui, kuring tuluy mulu ka eta imah. Panto hareup jeung dapurna horeng dikunci, digembokna oge di luar duanana. Panto jeung jandela digedoran, dipapai-papai jeung dikurilingan, susuganan aya jalan asup, tapi weleh teu manggih. Hujan oge geus mimiti gede, rurat teret ka sabudeureun imah, susuganan aya nu bisa dimangpaatkeun sangkan bisa asup ka imah. Ret kana kai panjang sagede pingping nu aya di tukangeun imah. Kuring boga akal, kai-kai teh tuluy disarandekeun kana suhunan. Geus kitu mah terekel we ditaekan muru suhunan. Nu biasa disebut si bajing oge hararese naek teh da leueur kuci hujan nu beuki dieu beuki ngagedean. Tapi sok sanajan leueur teu buru nepi oge kana suhunan. Geus nepi kana suhunan, geuwat muka kenteng tuluy asup ka para bari uyup ayap neangan jalan kaluar ti para. Sabot kukurilingan neangan jalan kaluar ti para rada runag-raneg da sada aya nu haharewosan jeung kunyam-kunyem jajampean. Tapi teu terus dipikiran, ngayakinkeun diri eta mah ngan saukur dedengean. Lamun nya teh jurig, masing-masing we. Paranehna jurig, apan kuring mah jelema. Masing-masing we da beda alam. Hampura we kuring milungiuhan jeung numpi di dieu. Gerentes teh. Sanggeus kapanggih jalan kaluar ti para, geuning pas pisan berasna karohangan kamar nu tadi di luar aya lampu kakali cesan. Barang panutup para dibukakeun, lol, ngelolkeun sirah, ti belah para ningali sabudeureun rohangan kamar. Koceak, aya sora awewe nu ngoceak, bari tuluy ngudupruk ka piuhan. Kuring nu keur aya di para oge sarua reuasna, teu nyangka bakal manggihan Kunti sadua-dua atuh sakedapan mah asa leungit pangacian. Kuring leungit tanaga gebru ngurag ti para. Cangkeng karasa nyeri dan pangheulana napak kana pehel teh palebah tonggong pisan. Sirah oge sarua karasa lieur. Ngan kitu teh teu lila dareuwas ku Kunti nu cikeneh katingali. Kuring buru-buru hudang di palebah juru sidik pisan aya keneh dua Kunti nu teu usik-usik deui. Nah, teu terus ngaleungit Kunti teh. Nah, aya Kunti sieun ku jelema. Pikir teh, coba ieu Kuntina oge sadua-dua. Pagege ye bangun nu ngompodna pisan. Nya we ketang meureun sarua, Kunti jeung jurig sieun ku jelema, kitu oge jelema sarua sieun ku jurig. Kumaha we mun papanggih jeung oray, panan duanana sarua lumpat jeung sarua sieun. Teu wani ngadeuketan, kuring ukur ngajengjen, bari panon mah terus manco ka eta dua Kunti nu teu areling. Disidik-sidik, geuning Kunti teh beda ceuk anu dicaritakeun jeung dipikasieun ku balarea. Apan ceuk nu kungsi kawenehan mah cenah buukna panjang, tonggongna gorowong, bajuna nu pasti bodas. Ieu mah jiga jelema biasa wae, buukna ukur sametak-tak, duanana malah marake celana jin. Meureun keur mancala putra mancala putri teh, apaan jurig mah bisa ngarupakeun naon wae, kaasup ngarupakeun jelema. Sanggeus sababaraha lila karek paning ngadeuketan, Kunti nu keur teu aringeteun teh ditoelan. Asa siga jelema ieu mah, tapi lamun nya jelema, saha jelemana nu wani cicing di ieu imah. Jaba apan sidik pisan pantona oge dikunci ti luar. Kuring kalah mesem sorangan, bari panon mah teu leupas tina eta dua Kunti nu teu eling-eling keneh. Nyeh, seudi sorangan. Di luar hujan beuki ngagedean, ret kana arloji jam 1 peuting. Jam 4 kuring kekatrok ka imah, pamajikan reuaseun barang ningali kuring teh.
Nah, gening tiasa uih Kang. Pokna. Rerencepan ulah beja ka sasaha Kang Mulang. Rek numpi we di jero kamar Kang mah. Cekeng teh bari rurusuhan. Pamajikan Surti Tunduh can sare sakerjep-kerjep acan puguh ieu teh. Cekeng teh bari tuluy ngagoledag. Lohor karek hudang ditunjangeun nyampak sangu jeung sarupatina. Pamajikan hari weus-weus dan nyampak geus aya di gigireun bari mencetan. Wayahna akang ulah ka mamana, lamun kanyahoan kuno lain mah bakal diisolasi di imah sanget nu aya di kebon teh tea. Cek pamajikan ka kuring orejat. Maksudna pokona mah saha wae anu balik di kota zona merah bakal diisolasi di imah jurig nu aya di kebon teh sisi lembur tea. Kamari aya 6 urang nu dititah cicing di imah jurig teh. Lalaki 4, awewe 2. Ngan tadi isuk-isuk basa diantiran sangu kolot-kolotna. Kabeh kolot-kolotna keukeuh careuri ka lurah. Da cenah barudakna terus-terusan disingsieunan ku jurig nu gageugeuh eta imah. Komo peuting tadi mah cenah nu lalaki nepi ka teu bisa sare sakerjep-kerjep acan. Ari nu awewe 2 mah nepi ka teu ingeteun jeung nyeris awak-awak sagala dan ningali pisan jurig nolol ti jero para. Kuring ngagebeg. Jadi peuting nu 2 teh lain kunti atawa jurig nu mancala putra mancala putri. Pikiran jadi tuluy ngarancabang kumacacang kaditu kadieu. Kumaha lamun itu, kumaha lamun ieu. Jadi sieun ku itu ku ieu tungtung nama. Cikajang Maret 2020. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.